Para mitra kumada ramang, alhamdulillah mamjaya ya hibar pangduati para wargi, tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan, karangan Rayi Salira. Atuh ayeuna nincak bagian katujuhnya para mitra, aduh teu karaos. Terus bagian katujuh atunya kasugri kaum dangu sadaya mugi-mugi urang aya dina ginanjar kawilujengan salamina kaing penang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Ari namina turunan para mitra rundayanana mimitina urang ge kuringnya nyaeta para mitra sadaya indung jeung bapa tan mimitina indung jeung bapa gitu. Rundayana ka mana? Nya tangtos para mitra boga anak tah kitu nya. Indung jeung bapa boga anak gitu para wargi sadaya. Atuh tah ieu nu kahandapna teh anak namina para wargi namung satrasna naon-naon-naonna keun ke urang dongengkeun deui atanapi urang obrolkeun deui. Ayeuna mah urang kana ieu we da dongeng para mitra, dongeng nu judulna Karaman di Karang Kamulyan, karangan Rayi Salira dina bagian katujuh wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Karaman. Ieu dongeng para mitra rekayasana Rayi Salira. Karaman di Karang Kamulyan. Ayeuna para wargi nincak bagian katujuh. Sakumaha nu kauninga para mitra harita teh suntara nepungan ka Bah Margana. Ari pancakakina Bah Margana teh adina kira ngaji cenah kitu para mitra adi bapana. Jadi pancakakina teh sifat paman alias emang. Mamang nyebutna ge para mitra Mamang Margana. Kitu nya. Kabeneran deh Ki Margana ge keur nyawalakeun eta soal jeung anakna Mirnani katut Marnina, dua anak sakembaran teh para wargi, dua anak kembar. Atuh tujuan nama teu aya sanesna manehna rek ngilu bebelapati. Saeutik gedena hayang males ka jalma-jalma nu geus mateni, nu jadi dulurna kitu di antawisna teh nyata kira ngaji. Kitu para wargi. Atuh mangga urang teraskeun. Harita pikeun suntara ngarasa bunga nu kacida ku ngadenge caritaannya atuh Bah Margana oge si kemara Mirnani jeung Marnina nu ngabogaan pamaksudan anu sarua nyaeta pianinaka pramuda. Dirina ngarasa yakin lamun teh mah dirina ngahiji jeung si kemara Mirna jeung Marni tan wane bakal jadi hiji kakuatan anu bisa diandalkeun. Da puruh dirina geus apa nepikeun ka mana tahapan pangarti si Kemar Mirna jeung Marni teh. Teu dibejakeun perkara dirina kungsi adu hareupan jeung pramuda mah atuh bangsa tutas eleh jajaten da puguh ngarasa era suntara teh hal anu garoreng anu memang ngalemahkeun dirina mah kumanehna disumput salindungkeun. Malikana kana kaayaan di Mungkal Poleng. Para mitra urang cari urang tunda. Carita kaayaanana suntara nu Minang Saraya ka Ki Margana. Ayeuna malikan kaayaan di Mungkal Poleng. Kaayaan Bah Suntama jeung anak buahna keur suka bunga lantaran geus bisa mibanda keris Empu Barada nu geus dibuktikeun kasaktena tetela eta keris. Mibanda kasakten anu aheng ukur tinggal waktu sababaraha poe deui pikeun ngalaksanakeun karepna jeung kahayangna nyatana pikeun ngarurung ka Pakuwon Karang Kamulyan pikeun mateni kubu Arya Diparangin sakaligus ngarebut kakawasaan di eta Pakuwon. Nu akhirna dina waktu kaayaan Ki Jabud jeung Ki Gomar geus papada harita teh calageur deui tina tatuna. Harita Bah Suntama ngayakeun riungan sa anak buah nu disawalakeun tayalianya eta hal-hal nu aya patula patalina jeung perkara ngarurung Karang Kamulyan. Pok Bah Suntama cumarita
dihareupeun sakabeh anak buahna. Kibari geus tunduk kana waktuna ninggang kana mangsana. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Pikeun urang ngajora ka pakuwon karang kamulyaan. Lantaran nurutkeun perhitungan kaula. Poe ieu minangka hiji poe nu pang alus-alusna. Minangka hiji poe anu hade pang hade-hadena. Pikeun pihak urang lantaran dina poe ieu urang bakal aya dina kaunggulan. Cek Bah Suntama bari ngabagi reret ka balad-balad. Kaula yakin pisan kana perhitungan kaula. Yen urang bakal unggul tur tapi haki diparangin bakal apes. Urang bakal hasil nu jadi karep jeung kahayang. Ji diparangin geus tangtu perlaya ku tangan Abah sorangan. Kumaha sayaga pikeun ngayakeun serangan dina waktu ayeuna? Cek Bah Suntama ngabagi reret ka sararea. Siap. Oh pokona siapa ngarulung karang kamulian bae. Waduh mangkading loba lanang ora bah. Cekan nu sararea panuju kana kahayangna Bah Suntama make diimplik-implikan robaranang ngora cenah didinya. Emangna buah ngora. Pangga urang teraskeun. Bah Suntama ngarasa bunga. Syukur pisan memang kudu kitu. Eta teh tanyaning anak buah Abah atuh. Anak Abah memang sararea oge geus pada gede-gede kawani. Panuju pisan lantaran sararea tetep satu kana parentah kaula. Ayeuna Abah rek ngatur cara pikeun nyerang ka Karang Kamulyan. Karang Kamulyan kudu dirurung ti opat madhab. Nyatana ti beulah kulon, ti beulah wetan, beulah kidul jeung beulah kaler. Hartina Karang Kamulyan kudu dikepung wakul buaya mangap. Dikepung ti opat madhab. Di belah kidul dipingpin ku Ki Genil. Di belah wetan dipingpin ku Jabut. Di belah kaler dipingpin ku Ki Gomar. Sedengkeun Abah rek mimpin di tepe kulon. Tak itu kumaha kaharti ku sararea? Cek Bah Suntama ngatur strategi perang. Kabeh para mitra nyebutkeun kahartos. Meni kompak para wargi. Oh, syukur atuh. Syukur ari geus ngarti mah. Abah teh bunga. Jung ayeuna mah geura siapkeun pakarang sabogana. Pakarang nu mintul kudu diasah heula, sangkan dipake ngagorok ti koro langsung ajolot. Sangkan dipake nigas langsung aja, sok buru-buru ulah lelena. Lantaran perjalanan urang pikeun tepi ka Karang Kamulyan. Leuwih ti 5 jam, sok buru-buru siapkeun heula pakarang sewang-sewangan. Cek Bah Suntama deui mere tugas ka para anak buahna. Geus kitu mah sararea pahibut nyiapkeun pakarang sewang-sewangan. Anu kabeh ge pakarangna sareukeut da puguh geus disayagikeun ti anggalna. Anu teu sabaralila sakabeh anak buah karumpul deui. Bari samagreng ku pakarang para mitra sadaya. Geus kitu mah bring we sararea laleumpang. Nu maksudna rek ngajugjug ka Karang Kamulyan pikeun ngarurug. Laleumpangna maju ka alah kulon kaler. Da puguh timungkal poleng ka Karang Kamulyan teh ka kulon kaler. Laleumpangna teh gagancangan bari geujeng ngompas jalan. Maksudna sangkan tereh anyog kanu dimaksud. Anu teu meakeun waktu 6 jam. Rombongan nu dipingpin ku Bah Suntama geus anyog ka tapal wates Karang Kamulyan. Bah Suntama mere komando sangkan sararea eureun. Sararea eureun bari mencrong ka Bah Suntama. Satuluyna Bah Suntama ngabagi ka sakabeh anak buahna dibagi 4 rombongan. Luyu jeung rarancang teh. Di belah kidul dipingpin ku Ki Gendir. Di belah wetan dipingpin ku Jabut. Di belah kaler dipingpin ku Gomar sarta belah kulon dipingpin ku Bah Suntama sorangan. Satuluyna atuh rombongan masing-masing pada nuju kana tempat nu geus ditangtukeun. Sedengkeun ka aya nu rek dirurugna nyatana sakabeh rahayat pakuwon Karang Kamulyan. Dina eta waktu keur ngayakeun riungan
di Bale Pakuwon dina kaayaan kitu katempo saurang jalma lulumpatan bangun anu rusuh muru ka bale. Pakuwu ceuk eta jalma nyamperkeun harita teh ka Mamakuwu bari haruha hareho bangun anu capek nakerang. Puguh we sarerea ngareret ka eta jalma bari malencrom. Ret Mamakuwu ge ngareret ka eta jalma. Pok Mamakuwu cumarita bari mencrong ka eta jalma. Aya naon Mang Juned? Rurusuhan kitu. Bangun anu meunang kareuwas eta teh. Aya naon atuh sok atuh diuk sing tenang heula. Diuk ka tenang heula, tenangkeun pipikiran. Heuge kakara nyarita ceuk Mamakuwu. Anca nakera dina cumaritana bari Mamakuwu mencrong ka jalma anu harita laporan anu disebut Mang Juned teh. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para wargi sadaya, eta jelma nu disebut Mang Juned teh bari haruha harehoh malah napasna ge jiga nu sesek. Tuluy manehanana nyarita, ieu teh akibat manehna lumpat bari dina kaayaan kacidasieuna. Mama. Nya aya naon? Aya naon Mang Juned katenang heula katenangkeun katenang. Ulah rurusuhan dengan ke geus tenang sok-sok aya naon. Aduh, Mama, balai Mama. Balai aya naon? Balai. Mama, aduh balai. Alah capek. Aduh Mama, balai Mama. Mama balai. Cek Mang Juned nyarita teu pati tata. Aya naon ieu teh Mang Juned aya naon? Balai teh naha balai naon cik pok terangkeun sok wakcakeun masing balaka aya kajadian naon nu tumiba. Cek Mamakuwu dari anak kerang. Sedengkeun Mang Juned tacan ngajawab. Anggureng hap ranyug bangun anu capek nakerang. Sanggeus lada lelermah pok Mang Juned cumarita ka Mamakuwu. Nu cenah dirina manggihan riungan jalma. Nu lobana teu kaitung nu cenah eta riungan. Boga maksud rek ngarurug ka Pakuwon karang kamuliaan. Atuh puguh we Mamakuwu kacidareuwasna. Barang ngadenge katerangan ti Mang Juned oge nu araya pada reuwas ngadenge eta beja. Bener eta teh Mang Juned. Ceuk Mamakuwu bangun nu kurang percaya. Lantaran manehna keur nyawalakeun cenah urusan ngahade-hade tempat jeung ngahade-hade jalan satapak bari keur nguruskeun cenah saluran cai. Sangkan cenah eta saluran cai ngocorna bener. Puguh we barang ngadenge Mang Juned nyebutkeun aya balai, aya cenah sarombongan jalma rek ngarurug ka Pakuwon. Harita ge reuwas pikeun Mamakuwu. Nu saterusna kulantaran ditanya Mang Juned harita ngeceskeun. Leres pisan Yun. Si Mabdi. Aduh, mohon si Mabdi mireng pisan. Kakuping pisan cariosanana. Saurna teh Pakuwon bakal dikepung ti opat madhab, ti opat juru, Mama. Ti kaler, ti kidul, ti wetan sarkulon. Cek Mang Juned deui ngayakinkeun kana pamanggihna. Sajongjongan mah Mamakuwu teh ngahuleng ngadenge eta katerangan. Atapi gancang Mamakuwu cacarita kasararea sangkan sayaga bok bisi eta katerangan Mang Juned teh bener yen aya pihak-pihak anu rek ngaruksa ka Pakuwon. Ya, dulur urang lemur. Seperti nu tadi geuningananya. Geus bisa ku urang di Bandungan caritaan Mang Juned. Yen di tepi Swiring Pakuwon aya sababaraha gorombolan. Nu cenah mah ceuk Mang Juned. Tadi teh maksud ngarurug ka Pakuwon urang. Ku ayana kitu
Bisinya eta beja ieu riungan urang pungkas bae heula. Sarerea gerak kalaluar sarta siapkeun pakarang masing-masing. Atuh sabedogna, satumbakna, sajamparingna, pikeun mapag musuh nu niat ngaruru. Urang salaku warga ieu pakuwon, kudu bebela kalemah cai, ngabelaan ieu pakuwon tina ancaman-ancaman jalma-jalma nu rek niat jahat. Sok geura sayaga turta bawa pakarang masing-masing, cek mamaku. Teu loba carita da bukuh kaayaan keur werit. Langsung mere parentah kanu ngariung sangkan buru-buru mapag musuh. Sabada di komando ku mamaku mah sarerea gagancangan kalaluar ti paseban. Kalawan lalumpatan muru ka imahna sewang-sewangan pikeun mapag musuh. Da puguh geus dilatih warga kabeh teh sarerea pada ngarti turta ngatur maneh ngabagi ka opat madhab. Atuh awewe buru-buru arasup ka imah masing-masing bari raribut teu poho ngageroan anak-anakna nu keur arulin sangkan gancang asup ka imah. Kituna bari brag-brug narutupkeun panto. Tuluy nyumput ngahep-hep samemehna panto jeung jandela ditutup-tutupkeun. Manehna nyumput bari ngahep-hep lantaran sieun anu cenah pakuwon rek aya nu ngarurung. Memang para mitra, sakedeung oge dayeuh pakuwon teh geus sepi. Taya jalma anu kumalangpreng, da puguh sarerea kaum lalaki nu jaragjag milu aub pikeun melaan lemah cai nu rek diruksa ku deungeun-deungeun. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso heula, ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita sakumaha nu kauninga tekung silila. Atuh puseur pakuwon teh geus sepi. Aya jalma da puguh sarerea kaum lalaki nu jaragjag. Milu aub pikeun melaan lemah cai nu rek diruksa ku deungeun. Kabeh kadang warga dibagi opat madhab pikeun mapag musuh nu datangna ti opat jurusan. Nu pas asup ka pakuwon gok tepung jeung musuh nu geus teu loba carita deui. Langsung mapag musuh nu geus pada apal. Yen eta teh anak buahna Bah Suntama ti Mungkal Poleng. Nu dina waktu sakedeung ti opat madhab geus kadenge trong-trangna sora pakarang nu diadu. Nu nanakeun kaributan jeung musuh mim geus lumangsung. Nu tarung para mitra sadaya, boh musuh, boh pihak Bah Suntama. Apon kitu deui pihak mamaku diparangin pada rikat jeung gesit. Da puguh itu ieu pada asak latihan dina hal ulin bela diri. Geus puguheun ti pihak Bah Suntama mada puguh pagawean sapopoena atungan saukur nyieun riributan. Teu matak aneh lamun sakabeh baladna palinter ulin silatna. Nya kitu keneh ti pihak mamaku nu saeutik gedena warga teh geus boga pangarti tina hal ulin bela diri. Da ulin silat dilatih ku santana jeung santini nu geus pariga dina jurus wangun pupuh 17. Sababara urang geus jadi korban eta kaributan. Boh ti pihak Bah Suntama oge ti pihak mamaku Arya diparangin. Nu kabeunangan ku pakarang pating koceak bari rarubuh guyang getih. Katempo santana jeung santini harita teh gerakanana estu luar biasa cepetna. Malah hadina nyerang sakaligus dibabuk lalaikeun pakarangna pikeun ngababad musuhna. Santana jeung santini ngetrukeun sakabeh pangartina pikeun ngahantem musuhna. Sababara urang musuh geus bisa dirubuhkeun ku santana katut santini. Beuki lila katempo balad-balad mamaku Arya diparangin
beki kasedek da puguh balad-balad Basuntama dina hal ilmu silatna leuwih luhur batan warga Pakuwon tur tak karejemna keran balad-baladna Basuntama. Tungtungna balad-balad Mamakuwu Arya diparangin beki malunur. Sedengkeun balad Basuntama beki ngarangseg bari ngabubat babit pakarangna. Hal ieu nandakeun balad Basuntama aya dina kaunggulan. Atuh para mitra, hal ieu ngadatangkeun kabungah pikeun Basuntama lantaran balad-baladna aya dina kaunggulan. Maju! Gempur sakabeh rakyat Pakuwon! Hajar! Gempur! Cek Basuntama tuluy-tuluyan mere sumanget ka anak buahna. Uguh anak buah Basuntama beki sumanget bae dina ngahanca pihak-pihak Mamakuwu. Jeleng Santana teh ngagajeleng bari langsung nakiskeun pakarang dipake nakis serangan pakarang Ki Jabud. Nu niatna ngahanca rahayat ti tukang. Tang sora pakarang diadu. Red Ki Jabud ngareret ka Santana nu keur ngajega. Jeung galua jeung kaula silaing sia bangsat. Cek Santana molotot. Anika awak sagede leutrik ngarawan kaula? Awak Anika mah disintrek ge moal teu kekerpekan deuleu. Cadu deuleu kaula mah tarung jeung awak model kieu kagok. Kaula mah hayang tarung jeung si Kuwu si diparangin. Coba sina ka dieu tah si Kuwuna. Urang adu hareupan jeung kula deuleu. Urang pada nyekel sabuk milang tatu. Silih rak-rak iga, silih cokel mata deuleu. Masih inget ngaran kula Ki Jabud. Jago ti muka poleng nu taya taning. Cek Ki Jabud ngahina ka Santana. Dumeh nempo pangawakan Santana leutik jangkung leutik. Teu pantes jadi tukang gelut. Pantesna jadi sinatria anu nganaha atuh cenah para mitra ngalempereng koneng. Santana nyarita. Wah, teu kudu loba carita sia bangsat. Sanajan awak kula leutik tapi moal gimir nying hareupan Andika. Sanajan Andika gede luhur, sok geura maju sia. Lawanan ye kula si Santana anak Kuwu deuleu. Cek Santana tandas bari molotot kaki Jabud. Baru Andika teh anak Kuwu ha? Paingan edeg anak Kuwu mah tuh. Tapi ketang sameme kula nyacag awak sia, awak si Kuwu. Taya salahna lamun kula nyacag heula awak sia anak Kuwu. Hitung-hitung pemanasan we. Maju sia cucungik lah. Kira maju sia yang modar mah leungeun aing sia ye. Masih inget ngaran kula Ki Jabud cago ti muka poleng nu taya taning. Cek Ki Jabud ngahampas ka Santana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, Santana pohara nafsuna. Kungadenge caritaan Ki Jabud teu antaparah deui seak Santana teh ngagajleng. Muru ka Ki Jabud nu keur nyakakak bari langsung nyabetkeun pakarangna. Maksudna rek digas beuheung Ki Jabud. Tapi da puguh Ki Jabud sasat geus asak pangarti warisan ti nu jadi bapana Basuntama. Najan keur melengge dirina bisa ngarasakeun kana tebakan angin balai. Sakilat Ki Jabud dongko nyingkahan serangan Santana. Bareng jeung kitu pereup Ki Jabud langsung nyeleper ngancam dada Santana. Tapi da puguh Santana lain ipis-ipis pangarti. Didikan Mamakuwu kitu minangka murid kahiji eyang mingkar almarhum. Bet asa piraku kudu kabeunangan ku gerakan sakitu. Sakilat leungeun kenca ditarik ka handap. Dipake nakis pereup Ki Jabud jeleng Santana luncat ka tukang. Pikeun ngawahan akhirna antara Ki Jabud jeung Santana tuluy tarung patutunggalan. Silih sabet, silih rengkas, silih teungge jeung silih tajong. Teu jauh ti Santana nu keur tarung jeung Ki Jabud teh oge Santini keur adu hareupan jeung Ki Gomar. Duanana teu eleh rongkah tarung patutunggalan. Tapi tetela dina hal ieu Santini kadese ku Ki Gomar, kadesek ku Ki Bongar. Da puguh ilmu panemu Ki Gomar teh jauh saluhureun Santini. Maklum para mitra sadaya,
Ki Gomar mah atuh trahura kulon nya teu matak aneh lamun Santini kadesek oge. Nyai, nanti capek dia tarung jeung aing. Sabenerna, aing ngerasa era lantaran kudu ngalaman tarung jeung ambewe deuleu. Tarung jeung Bikang, sakuduna mengaing jeung dia teh ulah tarung di dieu. Tarung luhur kasur ngalah leuwih sumanget pikeun aing. Kumaha? Dia dae tarung dina kasur, jeung aing. Ceki Gomar. Kituna bari panon mencerong ka Santini anu matak pikaresepeun lantaran Santini sakitu geulisna. Kumaha jawaban Santini kitu para mitra? Waktosna kabujeng see. Atuh para wargi anu mulia rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira dina bagian ka-7. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.